Manco. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah haturan salam baktos kasadayana mugia danget ayeuna urang sadayana sapapaosna aya dina sehat lahir tubuh kaning batin. Oge salamina kenging rahmat sareng pitulungna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Alhamdulillah ayeuna tepang deui sareng simkuring pun RT Uya dina acara Dongeng Sunda Carpon. Anu mana dina waktos anu kapengker simkuring ngaguar carios atanapi lalakon nyambung. Atuh danget ayeuna etang-etang reus atanapi jeda heula ieu dongeng urang eusi ku carios pondok atanapi Carpon. Anu nyanak judul Usaha Kana Jalan Goreng. Ieu dongeng Carpon hasi karangan Kang Asep Mulyana BE. Kuaha eta pisan dina ieu waktos sambil ngantos naskah carios anu salajengna. Insyaallah kalayan waktos anu saenggalna simkuring tiasa deui ngaguar carios anu nyambung jaka picung jilid ka-2. Atuh nedapi doana ti sadayana simkuring anu ngadongengna sareng pangarangna tur sadayana kru channel Dongeng RT anu ngabantos sing dipaparin kasehatan tur kalancaran. Amin ya robbal alamin. Kalihna ti eta tekendat hatur nuhun kasadayana dulur anu parantos noel subrek, share, komen sareng like-na daya sanes pikeun ngamumule kalancaran lumangsungna budaya dongeng Sunda anu aya di tatar Jawa Barat pada umumna. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos ieu dongeng urang kawitan. Usaha kana jalan goreng. Yuah manco. Kacapi saja De Akmal. Langit angkeb cedem geus taya katingali naon-naon nu aya di eta lembur. Lieur marengan lumaku ganti wanci ilang mangsa dijajab ku sang surya nu geus nyumput kana tonggong gunung. Saperti halna kacaritakeun di hiji lembur nu katelah desa Rancabaru. Harita wanci beurang geus ganti ku datangna poe. Tegesna wanci peuting geus sumanding. Poe Sabtu peuting kira pukul 11 lembur nu geus sepi jempling geus teu rea jalma nu ngurampreng. Istuning geus pada ngambah kana alam impiana sewang-sewangan. Ngan ukur kadenge sorana jangkrik, cihcir, ciang-ciang jeung bebence nu kadenge reang disadana patemalan. Malahan sakapeung sok aya sora bueuk leuweung nu disada dina dahan tatangkalan. Nambahan rasa kasieun pikeun jalma nu borangan. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Kacatur harita di eta lembur aya 3 jalma nu keur ngariung di hiji tempat nu ngaranna Posrona. Eta nu 3 jalma nu keur meunang tugas pikeun jaga malam alias ngaronda. Wah, asyak can euy belum sampai teh ceuk salah saurang nu ngaran Ucup nanya ka baturna nu ngaran Utis. Nu katingali keur ngagurah gareh durukan bari malikeun sampe nu keur dibeuleumna. Geus kitu Utis pok nembalan. Acan atuh karek oge bu sampeuna ge. Di mana euy si lain menang sampe meuni gardek ieu. Aduh. Burulah grasakeun geus teu kuat yeuh lapar. Di kelas 2 SD wing can dahar. Sampe ti maupi meunang nganyuk. Kabita atuh meuni gardek euy. Nah ari ngarona peuting ayeuna teh ngan tiluan wae urang teh kitu. Oh, da dina tulisan jadwal mah euy aya 5an. Tema Utis harita bari cangkat tuluy diuk ngariung jeung baturna. Aduh, ari nu saurang deui can nu ngaran anak teh. Uing can apal jeung can wawoy. Da ari hajino mah geus biasa datangna teh jam 12. Ari ceuk Pak RT mah wa nu ngaran anak teh tuh imahna ditungtung tuh tempo ku siling nu imahna teh aya kentengan geuning aya pantoan deui. Ah gelo mane macop imah teh make kenteng jeung pantoan mah kumaha teh teh larsup. Oh cup siling mah pasti apa meureun pandeukeut imahna teh si lain kangana teh kana naon usaha gawena teh euy asa jarang katingali gaul jeung warga. Ceuk Utis sarua ngasongkeun pananya ka Ucup. Tah wa euy bener. Uing ge menang beja ti ibu-ibu nu keur ngobrol di warungna Pak Haji Manto.
eta kang ana teh gawena teh kana jalan goreng cenah. Alah sia piraku euy aslina teh. Aduh empeng pengenana tuh tergaul ceng tetangga ari Pak RT apaleun teh cup euy temal Mas Anang jeung Ucup meh nyusu tepus ku pananya teuing atuh engke we urang tanyakeun ka Pak RT wa teu kudu tatanya ka si RT lah isuk mah urang jorag ieu wa piraku lemur urang rek dikotoran ku anu kitu pengan atuh eta pemajikanna mun keluar teh mah teh pemajikan eta pemajikan si anak seksi bae aduh mantap demi Allah saya mah resep eta ka pemajikan si anak teh Mas Anang harita bari ngalepus udud sabab wanci meh tepi ka tengah peuting hawa beuki karasa tiris mun kanu kitu si lain mas palago buringas kanu kitu kanu seksi mah kanu bujurna buleud mah tema Ucup bari ngadilak ka Mas Anang Hus wa pamali euy merhatikeun mamajikan batur teh heup lah tuh tingali Pak RT datang rek tanyakeun geura masalah warga anyar nu ngaran Mang Ana teh sarerea meh ngareret ka anu anyar datang geuning sing horeng teh nu datang taya lian ti Pak RT anu biasa rek ngabsen nu jadwarona manco dulur pemirtub kaum dangu sadaya anu sakumaha biasa sateu acan simkuring ngalajenkeun kana ieu acara dongeng carpon Sunda simkuring baris ngabsen heula dulur-dulur pemirtub sadayana anu kahiji nyaeta di grup channel YouTube nyaeta anu kahiji Hendra Bas channel official B Project official Yusuf Hasanuddin channel eureun jadi preman channel nyaeta Kang Roni haturan wilujeng Mangco Batum Ompong channel toko pom mini Mas Ari Rahayu Konveksi 78 Tenengsi sareng Kang Herina warung Pak Barnas sareng Bu Rosna wilujeng Manco tah dina dongeng RT Uya Kembar Sel nusok masihan nganyuk pulsa gitu tah wilujeng Manco Yun Close Piama Daster Production Purwakarta anu sami Manco Batara Surya Channel Kang Iwan Nirwana sareng Sinengna haturan wilujeng Manco dilajengkeun deui nyaeta ka Bapak Haji Kos Kostiawan Haji Irfan Iriana SPD, Bapak Enjang Kolot, Ustadz Pajar, Pak Ustadz Muhri, Mas Sumarno, dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos ieu acara urang lajengkeun. Yuah Manco. Sanguracun, salah. Sampurasun maksud teh. Kumaha peuting ayeuna hadir kabur? Kabur kabeh maksud teh. Rampes Pak RT sok calik tah didinya kuring rek nyait heula belum sampe ceuk utis bari cengkat dina diukna rek nuju kana durukan niat rek nyait bubuy sampe aduh rampes prete lami teu panggih teh angker we ngomongna teh nigalab kitu Pak RT nah lain kamari tos diubaran ku buah tekokak rampes wa RT biasa we Haji Noma datang na paneuri eta ge mun teu kasarean temal Ucup ngageser diukna mere tempat keur Pak RT geus kitu pok Ucup nanya deui ka Pak RT nya wa RT kuring teh aya tanyakeun alias pertanyaan ka wa Pak RT teh siap aya perumahan perumahan maksud teh pertanyaan naon sok kukunyin kukuring dijawab aduh cup tis halah Pak RT asa beuki parah penyakitna lieur saya mah kedengeuna ge sok gacong gancang maksud teh kuring tunuh rek banjir deui banjir balik maksud teh kieu Pak RT itu tuh warga anyar nu imahna di Tungtung saha ngaranna naon pagaweana taraga ujeng tara kaluar ngarona cik Pak RT mah pasti apal kitu nu saterusna pananya Ucup batuk heula pemirtub atuh Ari Utis jeung Mas Anang mah harita sarua Manco ngaregepkeun kana jawabanna ti Pak RT sok sanajan lieur kana sirahna atuh geus kitu mah teu talangke Pak RT terus ngajawab rek nabeuh eta nabeuh nanya maksud teh
boro saya teh bisa dibabuk jeung paleg atau ngomong teh bisa saya ambek biar aku hayang asup TV RT dikebukan keluarga. Oh, pop, Mas, tong emosi, Mas. Tahan, jepit, tahan asik deh. Wak, cereknya, sok, Wak, teruskan, Wak RT, teruskan. Geus dong hari Minggu, hari Wang maksud teh. Eta warga anyar nu geus lapangan laporan maksud teh. Aduh mal anggeus saminggu atuh jawab saeutik ge kitu carana mah. Jembe heula tuh semas ya maneh mah si lain mah teu sabaran. Kieu-kieu ge sia anger pemimpin urang. Sok teh teruskeun tong didenge si semas mah. Eta warung teh warung warga maksud teh ngaran aslina Sugandi Sugandi Suana maksud teh sok disebrot disebut maksud teh mangana nah hanya ngomong teh asa beuki parah tulungan atuh Agung mending kalah cicing bae. Dipikir-pikir mah asa lieur. Nu salah manehna ngomong teh dibenerkeun ku manehna. Ucup meh gogodeg ningali polahna Pak RT. Ari Mas Anang mah katingali huntuna kekerot. Nahan kesel ka Pak RT. Da Ari Utis mah jongjon ngagulah galeh ngaluarkeun bubuy sampe nu katingali geus asak. Pasawahan pagaweana teh maksudnya gitu cenah makana jalan goreng gitu tah nu kadeseh mah kadeseh kalaporan. Aduh kebayangnya mun rapat sambutan RT sigana 3 poe 3 peuting kakara anggeus ceuk Mas Anang nu masih katingali kesel ningali Pak RT. Tapi kuring mah menang beja deui cenah mah Mang Ana teh masih dulurna Haji Eno nah bener RT. Temal Utis bari ngasongkeun belum sampe nu geus asak ditilaman ku daun cau. Tuh aya deui be Jawa nah bener kitu RT. Ucup nyusul tepus ku pananya ka Pak RT. Mun dukuh si Haji mah dukuh dulur maksud teh. Wing teu apes teu apal maksud teh geus wing mah rek bako bako baik maksud teh capek ngomong kieu teh atuh geus kitu mah teu miceun waktu terus we cengkat Pak RT teh saterusna ngekidik balik bari leungeunna ngajewang bubuy sampe nu ngagoler dina daun cau. Wa RT rek ka mana euy? Geus bela antep lieur aing ngcengeuna ge. Engke we lah meh beres mah masalahna. Rang tanyakeun ka si Haji. Tembal nu tiluan meh sarua ningali Pak RT nu noyod balik di eta tempat. Atuh ari nu tiluan mah harita teh balake cerakan nuang bubuy sampe bangun anu nikmat. Disusul ku nginum cikopi anu masih ngebul keneh. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Atuh gancangna ieu carita sanggeus nu tiluan naruang bubuy sampe nu dipungkas ku pating palenyun ararudud teu sawatara lila aya nu datang nyaeta tayalian ti Haji Eno nu kakara pun cengis datang ka eta tempat. Tah Wa Haji ka mana heula Wa oya kieu karek nolo ceuk Ucup meh nanya pangheulana ka Haji Eno. Aduh Pace telaras pisan Pace mah datang oya kieu teu kebeneran bubuy sampeuna ge beak Pace. Mas Anang meh sarua nanya ka Pak Haji Eno nu kakara datang. Ceng Pak Haji mah di baheula ge mun ngaranna teh jam sakieu we inditna ti imah teh. Aduh batuh alah. Ada Pak Haji mah ceuk sare heula ti jam 4 sore Pak Haji mah sare udang-udang aya kieu. Hai nah hari Pak Haji atuh mun kitu mah teh salat maghrib jeung teh salat isya meureun. Tema Utis siga nu aneh ku tingkah polahna Haji Eno.
bae atuh tis pan ieu ge sarua ibadah ngarona teh pan ngajaga keamanan kampung bener henteu Cup kunaon ilaing kalah melong weh Cek Haji Eno bari melong ka Ucup nu katingali sirahna gogodeg geus kitu pok Ucup nyarita Teuing kumaha Pak Haji we uing mah lieur aduh pe RT jeung Aci aya ku sarua kiceuna nya manya dah cendek ngerona ningkakeun salat di mana ngajina eta si Haji kecul teh wa ebel naon sia Mas maneh bet ngagageureun dengan sorangan ngomongkeun kuring sia nya cabok geura aduh ento Pece abdi mah ento ngomongkeun Pak Haji ngan Pak Haji asa ganteng bege kolot teh manya geuring ganteng kene kitu paingan atuh Bu Haji asa beuki geugeut ayeuna teh jeung sok cemburu mun kuring kaluar ti imah tema Haji Eno meh kumasep dipuji kitu ku Mas Anang teh heup Pak ngomong-ngomong ieu teh aya patarosan ka Wah Haji tema Ucup meh ngeureunkeun kana paguneman antara Mas Anang jeung Pak Haji Ari utis mah katingali ngan ukur ngabandungan we bari teu weleh ngenyot ududna nu geus pono rek nanya naon kitu asarareuwas Wah Haji mah ceuk Pak Haji malik nanya ka Ucup atuh Ucup ge teu talangke tuluy nyedek ku pananya ceuk pamikirna hayang buru nyaho ka warga anyar nu ngaran Mang Ana kieu wa ari eta warga anyar nu imahna ditungtung itu tuh leres wargi Wah Haji wa oh itu eta jang Ana heuh pamajikanna mah eta teh alo Wah Haji nah naon kitu tema Wah Haji malik nanya deui ka Ucup eta Pace jadwal ngerona teh malam ayeuna tapi teu kaluar na kunaon tah Pace Mas Anang meh sarua nanya ka Haji Eno sabab sarua panasaran hayang nyaho bener Wah Haji teu daek ngerona tah kamari penting teh manehna ulin ka imah Pak Haji malahan meh HP duit yeuh keur ngagantian ngarona cenah tah duitna ge yeuh tempo yeuh ceuk Pak Haji bari ngaluarkeun duit titipan ti Mang Ana tah euy duit meuli udud mas baru ka dieu meuli udud tuh ka warung si Pake di pengkolan muka keneh gereji utis meh cengkat ningali duit mah oh aduh maneh ningali duit jeung awe-awe beringas mun diajak kerja bakti loba lesan siling mah nah naon wa Mang Ana teh tara daek ngarona wah bisa tuh alah aing batuk wae da diajak ngarona wae geus kolot pada ulah atuh euy moal bisa atuh da manehna mah gawena ini subuh balik peuting jauh di kota gawena teh euy panana naon eta teh gawena Wah Haji aya beja gawena teh kana jalan goreng nah bener eta teh Ucup nyusul tepus ku pananya sabab keukeuh panasaran hayang nyaho pagaweana Mang Ana bener pisan Cup jang Ana gawena teh kana jalan goreng sia da kana jalan alus mah moal daekeun eueuh duitan alias eueuh nu ngagaji cenah kitu ceuk jang Ana teh aduh tuh kan bener geus lah isuk mah rang ajak kabeh warga usir tah nu ngaran Ana sakula warga di lempur bener wa piraku lemur urang rek dikotoran ku warga nu gawena kana jalan goreng sok tis maneh isuk rek milu wa usir Mang Ana ceuk Ucup bari melong ka utis nu keur nunutan siap lah laksanakan uing milu uing mah asal aya udud we lah kela euy maraneh boga tekad kitu kuring can ngarti naon maksud maraneh teh euy aduh piraku aje teu ngarti jeung teu nyaah ka lembur aya jelema nu usahana kana jalan goreng eta si Semas maraneh nu kudu nyaho mah yeuh pagawean jang Ana teh kana jalan goreng lain ngalakukeun goreng atawa teu baleg sia teh nah naon atuh Wah Haji pagawean Mang Ana teh aduh heueuh naon atuh Wace Ucup jeung Mas Anang meh bareng nanya ka Haji Eno aduh sia mah maraneh mah rupa bodoh tapi doclok beakeun ku sorangan siana gawena teh kana jalan goreng tiba heula gawena ngomean jalan anu goreng alias di aspal atawa di hot mix doclok
kitu tah. Oh, ngaspajalan sugan teh naon we? Aduh, nya Tukang ngaspajalan wa. Mun kitu mah atuh atosan we abi izin. Dasar Mas Anang sapara kanca. Tah mun sakitu atuh dulur dongeng carpon mugia sakedik ageungna sing janten hiburan kanggo sadayana. Apunten anu kasuhun tangtosna sim kuring seueur kalepatan sareng kaluluputan mugia ageung siapuntena sim kuring pun RT Uya sareng sadayana kru channel dongeng RT amit mundur amit mungkur bobot sapanon sareng sapakan dila jembar hapuntenna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.